Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faslun utawi iki iku pasal sawiji nawa kidul wudu'i utawi pira-pira kang ngabatalakeun ing wudu. Iku arbatu asya'a papat pira-pira perkara. Al awalu utawi kang awal iku al khariju kang metu min ahadi sabilaini saking salah sajine dadalan roro. Min kubulin saking kubul au duburin atawa saking dubur, rihun tegese angin au goirihi atawa liyane rih, ilal mania angin mani. Asani utawi kang kaping done iku zawalul aqli ilang akal binaumin kalawan sabab turu au goirihi atawa liyane naum. Illa nauma qaidin angin turune wong kang lungguh, mumakinin kang netepaken mak adahu ing panggonan lungguhe ieu si qaid minal arudi saking bumi. Asalisu tawi kang kaping teluna iku iltiqau basyaratai rajulin, tatemune kulit wong lanang wa mroatin lan wong wedo. Kabiro ini kang gede karone ajnabiya ini tur kang wawane karone min goiri hailin saking liyane aling-aling. Ar-rabi'u tawi kang kaping papate iku mashu kubulil adami jepok kubul kang bangsa adami au halqati duburihi atawa undar-undar dubure kang bangsa adami bibat nirohati kalawan batine tapak tangan au butunil asabi'i atawa pira-pira batine pira-pira dariji. Faslun naratosna ari ieu pasal saiji bade maretelakeun kana pirang-pirang anu mata kabatalkeun kana wudu. Ceuk ieu nawa kidul wudu'i ari sapirang-pirang anu ngabatalkeun kana wudu arbatu asya'a eta aya opat pirang-pirang perkara. Mana rupana nu opat pirang-pirang perkara teh al awalu ari anu nomor kahijina al khariju eta aya anu kaluar min ahadis sabilaini tina salah sahijina jalan anu dua. Min kubulin hiji tina kubul au duburin atawa dua tina dubur, rihun tegesna kaluar angin au goirihi atawa saliyana tina angin, ilal mania angin mani. Asani ari nu nomor kaduana zawalul aqli eta leungitna akal binaumin kusabab sare au goiri atawa liyane sare. Ila nauma qaidin angin sarena jalma anu diuk mumakinin anu netepkeun mak adahu kana tempat diukna ieu si jalma anu diuk teh minal ardi tina bumi. Asalisu ari nu nomor katiluna iltiqau basyaratai rajulin eta patepungna kulitna lalaki wa mroatin sareng tetepungna kulitna awewe. Kabiro ini anu pada gede duanana ajnabiya ini tur anu liyana duanana min goiri hailin tina liyana hanteu aya panutup. Ar-rabi'u ari anu nomor kaopatna masuk kubulil adami eta nyabak kubulna anu bangsa adami au halqati duburihi atawa nganap-hanapkeun duburna anu bangsa adami bibat nirohati ku batina telapak tangan au butunil asabi'i atawa ku pirang-pirang batina pirang-pirang dariji. Tegasna anu ngabatalkeun kana wudu teh aya opat. Hiji batalna wudu teh kusabab aya anu kaluar tina salah sahijina palawangan dua, jalan dua atawa kaluarna mah angin atawa saliyana ti angin saperti kaluar cacing, sok sanajan si cacing balik deui ka jero eta matak batal wuduna. Dua batalna wudu teh kusabab ilang akal, ilangna mah kusabab sare atawa saliyana ti sare. Angin jalma anu sare na bari diuk tur hanteu obah bobokongna eta hanteu batal wuduna.
Tilu batalna wudu teh kusabab paantel kulit pamegat sareng istri anu pada gede duanana tur lain mahram duanana jeung henteu aya hahalang. Opat batalna wudu teh kusabab nyabak kubul atawa duburna jalma. Nah nyabak anu anjeun pribadi atawa anu batur tur nyabakna ku dampal panangan atawa ku dampal ramo.